Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul imam la ta'udul aswarul aqdar. Cita-cita anu kuat, tekad anu kuat, moal bisa ngadobrak kana bimbing takdirna Allah. Ayak kodo ayak kodar kodo teh sesuatu anu direncanakeun ku Allah diajar ilal mahfud. Ai kodar teh nyata prak pelaksanaan dina eta kodo. Jika bakal lahir di jelema lalaki umurna sakieu jodohna ieu kehidupan bakal ieu bakal beungar bakal bikin bakal ieu rezekina sakieu butakna sakieu itu dituliskeun kira lahirna kairna ke 2002 genep tah ieu teh kodok dan kalau ke 2002 genep lahir tahar teh kodar. Ulah misalnya terjadi sababaraha kejadian ngarang teh akda takdir. Eta teh ketentuan kodok jeung kodar teh kepastian ketentuan Allah. Anu memang moal bisa dirobah. Dia bisa dirubah kunana sehingga musonif ieu ngagambarkeun dina hikmah rek tekad anu kuat, cita-cita, perencanaan anu matang. Urang hayang hiji perkara tapi lamun teu sesuai jeung takdir itu mungkin terjadi. Keke urang cahaya ieu usahakeun urang teu di pikiran biak waktu biak tenaga aya hasil kana cita-cita urang tapi ternyata teu sesuai tah jeung ketetapan Allah bahwa urang teh moal bisa kitu tah moal tetep diembung-embung orang teh dihindari. Orang mencoba menghindar berusaha tong terjadi karena perkara anu memang orang akan kejadian tapi lamun memang eta takdir itu bakal terjadi bisa dihindari ket sakuat anaknya mau bisa tetep bakal terjadi. Ia sesuatu kudu kurang diyakini ya. Dia asup kanal iman anu kagem biji iman ka Allah, para malaikat, para kitab, para rasul, kabeh yang kagenepna nyata iman karena kodok ning kodar. Khairi alusna wasari jeung gorengan minallah. Sakade di dieu naon maksud ieu hikmah ieu teh urang kudu bisa ngabaca. Ieu hikmah tong nepikeun ka ngajadikeun urang teu boga perencanaan. Ieu hikmah tong ngajadikeun urang teu boga tekad anu kuat sehingga urang berbicara yang naon akan buat kayak kira-kira tujuan kaki menjaga. Saya orang terupaya ke saya salah memahami hikmah. Hikmah ia diayatkan supaya orang boga sudut pandang bahwa naon terjadi
adalah atas kehendak Allah, lain ladang urang. Sehingga tak hanya pengakuan dina diri bahwa naon dihasilkeun ayeuna urang eta ladang diri eta maksudna kan. Sehingga teh pengakuan aing baheula mah usaha bebiakan aya beunghar teh eta ladang usaha aing. Sehingga Allah teh katinggalan eta pasti dikumaha teh ieu. Baheula mah urang bebiakan pikeun kahasilna teh ayeuna tah ieu teh hasil usaha urang teh kan urang saya hasil seperti ayeuna. Allah teh itu sehingga kadina teh terjadi teh kana ria teh terjadi teh kana sombong teh pengakuan diri rasa hebat saja kan unggul di paten kejadian tah ieu supaya aya hikmah teh supaya orang terhindar di atuh jangan pertanyaanna jangan atuh urang misalnya boga tekad boga usaha kira-kira hasilna teh sesuai jeung urang nah ieu urang perlu kecerdasan ieu. Allah ngadaon Al-Qur'an wal asri innal insana lafi husrin amun sorpun guru mah kesuksesan seorang hamba lain ketika bisa merealisasikan apa yang diinginkan, tapi orang sukses adalah ketika mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi jelema sukses mah lain orang boga hayang itu tekad ieu kudu terlaksana sukses lain itu agama jelema sukses. Jelema sukses mah ketika datang ka parenta berhasil ngalaksanakeun parenta aya larangan berhasil menghindar tina larangan disebutlah jelema sukses. Tah ayana urang ngalaksanakeun boga cita-cita boga tekad teh lain rek ngasilkeun kayang urang lain tapi rek ngalaksanakeun parenta sejak abdi da ieu teh diparentahkeun ku Allah sehingga lamun terlaksanalah perintah maka jadilah orang sukses tanpa orang terus buku-buku hayang terusnya karena anu pikir kita kurang. Allah mah minta hasil, Allah mah kurang minta berjuang. Allah mah minta tapak, Allah mah minta orang daek berusaha. Usahakan kita perintahkan urang mangkat isuk nyepikeun ka sore misalkan yang apakah tujuh ke hasil tah Allah poala yang hasil Allah nanyakeun nepi ka mana usaha urang sehingga lamun urang usaha bebeakan justru eta parentah Allah geus jadi masukna sekolah hasil dina poe teh eueuh. Saya pun kurang paham. Jadi tong terfokus karena hasil ngabdi orang. Jadi Allah kemarin supaya orang berusaha lain usahakan supaya orang berhasil maksudnya berhasil karena kehayang orang jadi mereka memaksakan lamun dan sesuai takdir mau bisa mereka menghindar lamun sesuai dengan takdir bakal terjadi. Itu bisa namun dina masalah salah itu aya tata krama aya kesopanan urang ka Allah aya adab ka Allah
menang orang berbicara ulang kumane kehidupan iseng secara kia ada pun orang ditakdir dengan dia kayak teh desopat ikut bukan kata krama. Nah kumane teh hidupnya tidak ikut ibadah atunya berapa ditakdirkan di kolon kayak jadi beda hayang sholat dan hayang jenuh gitu lah umat itu orang ke lain hayang ngaji nyata diberi yang topat karena ngaji ayahnya di rumah ngobrol gitu ke daya hayang ngis hayang mah kalau diberi topat mah hayang karena ngaji saya teh mana berlindung tina takdir saya teh diulangi tuan gawe gitu bagian sebenarnya nolak obrolan itu ditolak sekali. Nah, mana masuk rumah ditakdirkan untuk mana itu lagi. Awas sunutnya itu nggak korok. Nah, mana ini jun kurang nyaku malah kan kurang ditakdirkan gerak di rumahnya. Gampang. Bahulah seorang guru marentahkeun ka muridna. Guru nanti laksanakeun lakukeun ieu teh kabeh muridna berusaha. Guruna marentahkeun kana hiji perkara ka murid-muridna supaya ngalakukeun sesuatu dilakukeun perencanaan mata pengorbanan waktu siang dan malam diskusi siang dan malam supaya bisa ngalaksanakeun kana naon di pareta tubuh geus bulan-bulan berjalan ieu guruna guru mareka geus berusaha maksimal mungkin guruna ngebejaan cek guruna usaha maneh anu sakiriran ieu moal berhasil sehingga muridnya kamulang orang teh diparenta ukur urang geus nanti tapi urang geus berjalan kieu urang ngebejaan bahwa itu mau berhasil tapi cek guruna sok terus lanjutkeun. Jadi guru sedang melakukan perkara anu perkara mau api hasilnya tapi guru tetap marentah tapi jika guru gitu tah istilah jika guru itu apa maksud guru teh orang lagi parentah kia tapi guru mau api hasilnya mau berhasil mana teh tapi sok laksanakeun terus jadi ngelakukan perkara mau api hasilnya mau api berhasilnya sedangkan waktu tenaga biaya diskusi bisa sehingga mungkin mengumpulkan beberapa anggota ratusan orang ini yang sehingga jika sia-sia tapi namun berpikir mah dia guruna keur ngajarkeun ka murid bahwa selalu laksanakan perintah walaupun hasilnya iskan naon bakal 3 kali saya nikmati laksanakan terus saya kadang buat walaupun di praktik orang-orang mau berhasil laksanakan dak melumpang dak berpisah jabatan itu mesti dipahami. Dan namun misalnya tu jelema-jelema nu ieu moal kapal ka maksud guruna ieu kapal. Di jiga kieu guruna teh marentahkeun maneh kudu nyalon terus berjalan gitu. Nyalon juga DPR kita
berjalan, jauh-jauh biaya saja bar udah medan siapa mau menang ya kan jika ngere sedangkan menggunakan pencalonan eta lain butuh biaya lebih kan tapi terus berjalan jauh-jauh udah mau menangin jadi nampaknya teteh kang mau temenang nampaknya temenang saya gurunya nggak jadi luar biasa ya. Supaya adina terus melaksanakan perintah Allah walaupun tidak bisa hasil menggapai karena naon pihak kurang lu penting mah orang bisa melaksanakan naon menjadi perintah Allah jangan apakah orang termikir berpikirnya jadi paham orang lumpangnya jadi paham dulu keluar kesangnya jadi pahal dulu dia jadi hasil dia jadi masalah dia jadi masalah orang cuci ngopi gitu kayak itu ayat jalan sama sekali yang mau menang hasil nanti sepuguh mau menang cuci pahala sepuguh tuh menang hasilnya semua menang pahala sepuguh menang saya teh kan ya kalau pikir salah ya mau ngambil karena cuma ya kita ngaji kamu teh sesuatu memang perlu penting sekali tapi lah salah ngamana itu bisa kalau kan jadi ngacampur kemana-mana ya Pak lalu jadi bahas jadi hikmah lu power teh tadi pengakuan diri jadi Allah itu lebih mun aing baheula teu sakit wal jadi aing teh tadi hikmah kita yang ngabentar bahwa kurang penting di anak alhamdulillah jadi pejabat alhamdulillah di dalam bunga alhamdulillah hasil kurang kieu kalau nang kurang nah ayah lagi dia bahwa dia ditakdirkan kalau lain menang mana dalam kalau dari kodok ini kodoknya buat terpetik lain ada dekat bangla kayak jelema ibadah 400 tahun dan maksiat sama sekali ditanya kalau dia mana selepas surga berada ku ibadah kaula dua mana ya sebentar arah kalian ya kalau lain ada ibadah dia malah yang rahmat itu kan ya dia ibadah 500 tahun tapi ayat pengakuan diri bahwa dia tak asal-asalan ku ibadahnya sehingga ketika dalam perjalanan mereka mereka sadar Gusti bahwa aplikasi tele ku ibadah kabeh 500 tahun tapi ku rahmat tahun sehingga dibalikinlah yang itu supaya jadi pangrem ya, supaya menjadi ambisi mungkin lagu Almanar Helen lagu ambisi ya. Ambisi kuat pada sehingga ambisi kuatnya bisa menghalalkan segala cara ya. Kuno jelema menghalalkan segala cara sampai ke ambisi kuat untuk orang benar mereka cara mereka halal haram mereka depak mereka bunuh juga mereka gulingkan batu juga pokoknya benar kan supaya mariman kita diantar hikmah itu ya. Jadi supaya hati orangnya tenang dia rumah tenang nak urang usaha lamun ditakdirkeun beureum urang yang bakal ka urang lamun ditakdirkeun moal ka urang teh mah pasrahkeun eta letak jadi hikmah eta bisa dipahami sababaraha poin itu urang usaha beberapa terus orang usaha 3 amal biasa
Kumaha kemampuan kieu saya teh supaya orang yang semangat lamun ditakdirkeun ku Allah mah tetap bakal terjadi. Di sisi lain bisa menemukan ambisi iman. Cuma supaya orang pengpikir kami pun waktu teuing kana ibadah supaya tong halalkeun segala cara. Saya mai keluar ieu lamun ditakdirkeun mah tetap mau bisa terjadi sehingga ambisi eta dapat. Iya penting ya, ini masalah ngolah rasa. Hari hikmah mah, hari hikmah tasawuf rasa ya lupa karena hati ya. Ya dan siksa karena diri mah dan sampai sebab rasa. Ya rasa. Ya jika ngaji saja jeung digawe itu kabeurang capek kena ngaji. Namun capek rasa dihantam. Dia juga dan dihantam. Tapi lamun jiwa nangis sekolah, rasa nangis sekolah, ngaji bikin tisu bikin aduh rasa sholat kebatin berat. Padahal logika berpikir mah, logika berpikirnya, dan sholat itu berat tidak, itu berat, itu kudu memanggul pare, itu kudu jauh jarak tadi mah bisa. Tapi lo baca lo meninggalkan sholat, dasar ketika juga, siapa rasa beban di hati. Sehingga lamun dina pikir mas sholat wajib. Tapi nasab kata tasawuf mah bahasa sholat teh kebutuhan. Jadi lamun dina pikir mas sholat wajib, dina tasawuf mah area hakikat sholat kebutuhan. Beda kan? Kewajiban mah tuntutan, kebutuhan mah kurang butuh. Sehingga realitas tasawuf mana ke sholat teh hanya butuh kan sholat, lain kepaksa butuh itu menjernihkan pikiran, menenangkan jiwa itu tah nganetralkeun sakabeh kapusing di teh ku sholat itu nya da kanjeng Nabi jeung para sahabat itu teh mulai masalah namun terpusi loba farudat lupa teh kana salat dengan Al-Qur'an itu jelema-jelema saleh namun aya kalau ketika kusuk teh kalau lupa teh kana salat kana ibadah urang malah keur teh menghindar tina masalah tapi lain kalau datang sehingga masalahnya kedua kedina hikmah kayak jadi lupa di makhluk tapi datangnya ke makhluk di saya kajian hikmahnya ngolah rasa tapi lamun kajian syariat beda di pembahasan. Kajian syariat menjaga wajah. Siapa yang terus sungguh-sungguh pasti berhasil. Tidak kajian syariat itu pembahasan. Itulah membuka tekad dan kuat menjaga saja manusia sungguh-sungguh. Kalau melakukan wajah itu pasti berhasil dan jika pasti banyak kalau bina pikir tapi pikir teh dipakai ditunda dina awak di menjadi wajah dia tundana dina awak jeung dina pikiran tasawa bikul himalata asal
ada budana dina hate lahir sarkatea menjaga wadada sungguh-sungguh pasti berhasil awak pakai nganamu batin sawabi kulima latar asbal dah pakai kalau di debatku ini banyak salah kajian wah salah ya itu kita kamu mengaji ikan tuli di bantahku syariat ketika yang katanya wah kamu soalnya ranahnya beda ranah jadi ranah syariat ranah hakikat ranah lahir ranah tadi dari ulang ke ngaji kita bikam tes supaya ngabah benar bisa ya ngabah benar kalau